siapa yang malah lora ayo lain amek-amekan gitu ada tulungan. Aduh. Kemana si kakek udah dilatihnya gitu ah aing ya. Ada kinyam duit ka si kakek ya. Aya bayareun nya ta emok tuh. Aduh. Aduh, aing si kakek ka mana? Ada kinyam duit aing ka si kakek. ngajar dog di mah cai saat apa jangan teh aromekeun papararona geus pararotong ieu tah tamareli cadu cika Mario ge cek aing bali jeung ngarudatkeun aing emang mau balik mantau gawe aing hayu hayu pagawean PR jadi teu ceug ti kalakuan we hayang teh mareli lain kudu eta ngadakeun aing emang ngomekeun kudu aing bali kudu aing mah betul motekar teuing sanayang turung we cai teh sia teh geus barujang sia teh geus meujeuhna eta ngadakeun we kolot uparihin korot mengarit can naon itu iya si kakek keur amek-amekan nginjem entongnya euy ari teh nginjem aing butuh ka si kakek euy ari teh orang boga hutang ka si emok nginjem entong nginjem kudu nginjem nina hitungan lagi ngomong wae aing teh ka Mario oge nyarita sia teh mareli pararon aku teh garap belag duit nganakeun wae kolot sia teh ka bina-bina teuing ka ceulog teuing ari abah keur naon di dieu teu naon ari kieu duit ka ieu duit nginjem duit lah opati perlu urang ieu pararon puku pararotong aduh saya tulungan ke urang nginjem duit ke mong cicing urang pararon ieu uruskeun aing boga hutang makan ka emok ditungguan di imah astagfirullahaladzim datang da ka dieu na si kakekna jo amek-amekan yo nginjem buku urang ge butuh keur meuli paralon ieu teh jor nginjem itu ieu buku aing ieu paralon geus bararuntung tah teu boga ada mata paralon tah tulungan we ka urang boga bayareun ka emok ke euy tulungan bobor hayang nulungan yang paralon kita satu paralon ulah henteu ke euy ulah henteu tulungan urang ditungguan ku emok di ditu sok hayang hayo mama ngabebankeun ka urang pukurang pikiranna aing ngabebankeun tulungan urang aduh erat ku ditungguan di imah kakek hayang nyaho asa beureuh teuing urang gerek kabangun ke bararuda teh malolor bangun teh urang sia teh malolor ayo lain amek-amekan kitu ada tulungan moal urang mah nulungan kitu patut mah ukurang keur susah ieu teh pararon itu ieu pan teh pararon bararuntung tah pain teh beulian meureunan aduh aing kumaha geus nungguan di ditu kakek teuing ka yang urusan tung anak aing marolor gigaingkeun ku aing ayeuna kana ge astagfirullahaladzim aing ka amek-amekan kitu si kakek atuh jang meuli paralon nya atuh tulungan atuh kakek ulan teh kakek nginjau bae pokoknya gak ada pikiran papa tuh tadi gak kukulun kadenge meureun abah oge kaparong depannya geus pararuntung ku diganti meureun apa mah kudu make duit meureunnan bang nilungan abah urang mah kapaduanya beheng mahing mau diparalan 20 lanyar coba we teuing aing teh kenilungan pisan mah kumaha tuh kakek urang geus ditungguan ku Pak Emok ieu ditu atuh kakek kumaha tuh urang aduh aing aduh ari balik deui ka tu era aing kakek ke tulungan ke maha tuh kudu nginjem ka saha deui atuh urang teh aduh geus bingung eta ka si kakek teh dibere ka amek-amekan si kakek oge Allahu Akbar